raya bapak-bapak. Nah, Ece ngajawab bapak-bapak ya. Nis mana ka bapak-bapak? Belah mana bapak-bapak? Atuh da ibu bapak-bapak mah tara nyora geuningan. Terus masak abdi mah horeang nanya ka bapak-bapak teh. Aya ku ayeuna nyora pika keueungeun si bapak mah. Pak Dama. Maksud nanya lagi ka ibu-ibu. Puja anu janten panghias rasa anu jadi bubuka carita urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Puji anu janten mimitina ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Anu mana ditiwanci nu mustari ningang mangsa nu rugina. Takdir teu tiasa dipungkir qadar teu tiasa disinglar. Urang sadayana patapung laung paamprok jonghok dina ieu haflah mubarokah anu mulia. Anu mana mudah-mudahan riungan urang sadayana masing dicatat janten hiji amal kasayaan di payunan Allah Subhanahu. Nah, teh diaminan aja. Tadi ieu mah telat. Salawat miwah salamna mugi salamina dikucur gulunturkeun ka baginda Nabi besar Muhammad anu teu macakeun salawat berarti eta jalma korek. Sabab pangkoret-koret ngajelema di mana-mana dibacakeun disebutkeun Nabi besar baginda Rasul ngucapkeun sallallahu alaihi wasallam. Adak sakali deui mudah-mudahan salawat miwah salamna mugi salamina dikucur gulunturkeun ka baginda Nabi besar Muhammad. Ibu cinta ka Rasul. Cinta ka Rasul. Bapak cinta ka Rasul. Ari kanais. Itu aki-aki di tukang nyebut cinta. Amit. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Teruskan. Harapan. Sok ibu bebarengan. Rasulullah kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Jangan kau pergi tinggalkan aku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah nabiku, kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh nabiku, kau begitu sempurna. Nah, apa ada ujungnya? Di hiji kampung aya masjid. Ningang bade salat maghrib kalaresan ustadna teh teu damang ece. Terus makmum teh silih tuduh jadi imam, cek nu belah dieu, itu we jadi imam, cek nu belah ditu, ieu we jadi imam. Aralimun ece jadi imam teh. Saparentosna kitu Kang aya mantan preman maju ka hareup jadi imam. Salat we cenah. Biasa ece salat rakaat kahiji maca surat Al-Fatihah. Sabadana surat Al-Fatihah maca surat Al-Ikhlas. Yang nalika rakaat kadua eta si imam geus maca surat Al-Fatihah teh teu maca surat nanaon deui. Lila pisan aya 10 menit pokona. Makmum nu di tukang geus keseleun ece aya nu ngadehem. Enteng carita nabi ngadehem ece. Aya nu batuk. Angger we si imam teh can maca keneh surat nanaon.
Telila tidinya eta si imam ngaliuk ka tukang bari nyarios wios kulhu deui. Gusti atuh urang kabeh batal salatna atuh tah eta ngabuktikeun jadi ajengan mah silaturahmi ka urang dieu deui. Ibu bosan teu milari abdi? Bosan teu? Piraku we ningali mubalik geulis bosan si Ece. Urang doakeun ieu Bapak Haji Makmun sakulawargi mudah-mudahan masing sarehat amin. Masing dipanjangkeun yuswana. Oke masing ditambih-tambih milik rizkina. Ya Allah ya Robbal. Anu kunais dipika hormat ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, ujang, neng, anu geulis, anu diuk nu sila ipis, kade tong cicing dina tempat anu tiris bisi disogok ku ular berkumis. Naon ular berkumis teh Ece? Suri siga nu ngarti si Ece. Anu kunais dipika hormat oge para pemuda, aya pemuda aya. Belah mana pemuda? Cik atuh lamun aya pemuda teh Ece simpenna dihareup. Ngarah seger nu baligoh teh. Ieu mah nu dihareup budak leutik atuh bau hangseur. Aduh, gesikeun bae lah urang paksa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sadayana, alangkah lebih baiknya jika sebelum dimulai pengajian kita membaca dulu sholawat. Ibu siap sholawatan? Masih semangat? Siap keluarkan suaranya siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholawat naon Ece? Nu apal we naon? Jarang peling gitu. Jantung aya? Aya nu mah, aya mah. Tipes, DBD. Budug aya. Biasana mah santri nu budug mah. Aya deui nu diuji ku Allah lewat anak. Wallahi billahi tallahi Nabi Nuh alaihi salam jalmi soleh ibu dakwah bertahun-tahun. Bersyiar agama Islam bertahun-tahun tapi putrana kan durhaka, betul? Betul? Aya nu diuji ku anak. Pasti urang ge seueur geuning Kang nu diuji ku anak teh. Aya di dieu nu diuji ku anak aya. Kesel ku budak teh ya Allah. Karek kamari diantarkeun ka santren ka Sukabumi, karek saminggu geus balik deui jeung lemari-lemarina. Kesel ku budak, dititah salat kalah nonton TV, dititah ngaji kalah main PS. Sok aya di dieu main PS. Dengikeun sia PS teh permainan setan. Mata poho kana salat eta teh. Kesel ku budak. Katakan si ibu mah ngupingkeun ngaji oge bari nyarande we da kesel. Amburannya kana nyarande. Matak nyarande ge keur bete. Kesel ku budak. Aya nu diuji ku anak aya. Seueur. Aya oge ajengan budakna bager, soleh, pinter, ranking hiji di sakolahna, diuji ku Allah suamina nu teu soleh. Pagaweanna teh ngan nguseup we teu nguseup. Aya di dieu nu sok nguseup. Dipenta duit, tegableg ngomongna teu boga. Ari jang meuli eupan aya. Ari eupan ku endog meuni kokonengna. Nah ari budak dahar jeung basruh. Cek budakna aing daripada jadi budak mending jadi lauk. Kesel ka salaki teh tukang nguseup. Aya di dieu tukang nguseup? Aya. Nya eta salaki Ece eta teh.
boga duit, boga milik, boga rezeki teh ngan meulian manuk we jeung manuk. Ece ari manuk ungal isuk di paraban, di manian, dipoekeunna ari pamajikan nyeri huntu diantepkeun. Kesel boga salaki. Aya di dieu sok meulian manuk. Nah eta minantu ece. Ya Allah ya Rabbi. Aya deui Kang, budakna bager, soleh, pintar, salakina soleh, diuji ku Allah lewat pamajikan. Siga Nabi Lut alaihi salam ujian dalam bentuk istri. Islam, kemana meni si Ece. Nabi Lut alaihi salam diuji dalam bentuk istri. Kesel ku pamajikan Pak, pagaweana teh ngan unyak anu. Terus Bu, terus Pak. Daster, nganyuk, sarabu, sapoe. Parabot, termos, kulkas, sendal, baju, piring, sendok, salaki. Mana salaki nganyuk si Ece teu eling. Si sendok, gelas, kerudung, ya Allah, Gusti imah nepi ka ledug didatangan ku tukang kirimin. Pak di dieu aya ibu-ibu nu sok kitu. Aya. Nah eta pamajikan Bapak eta. Ya Allah. Aya ujian dalam bentuk istri. Aya nu ku salaki, aya nu ku aya nu ku kesehatan. Aya oge ibu budakna mah bager, ranking hiji di sakolahna, ranking hiji di pasantrenna. Pintar baca kitab, pintar maca Al-Quran. Salakina soleh, pamajikanna solehah. Diuji ku Allah dalam bentuk keayaan miskin. Budak hayang sakola, budak hayang masantren ka pesantren modern, budak hayang kuliah ka UIN, ka UPI, ka Unpad, tapi pulus kurang. Aya nu kitu. Aya diuji dalam bentuk kemiskinan. Batur mah tingali Ece imahna ge geus minimalis, ieu mah kalah kabilik kinis. Batur tingali imahna make parabola, ieu mah baraseuna ngeluun unggal poe. Batur tingali budak gidikna ge geus kana mobil es kudo, ieu mah kalah kana dodorong es cincau. Batur mah tingali ibu panto imahna oge tina kayu jati. Ditutupkeunna teh gebleng. Kumaha? Sakali deui. Ya Allah. Ari ieu mah tina jeng-jeng. Ditutupkeunna teh malara. Aya nu kitu. Dengekeun siah nu beunghar. Ari panto imah ditutupkeun gebleng, ari ningang dibuka dapurna korek. Aya di dieu nu kitu. Aya. Nah eta tetangga Ece. Masya Allah, segala aya di dieu mah. Aya nu diuji ku kemiskinan aya. Seueur. Salaki bade angkat damel osok kitu. Sigana mah cek salakina, "Mah, kuring angkat heula ngojek." Ibu keur di dapur, jor ka itu. Astagfirullahaladzim. Aya di dieu ibu-ibu nu kitu. Ya Allah ya Rabbi.
debu cing bager kasalaki teh cing bager salaki uih damel ibu sambut dangdos heula asar jam 4 ibu beres tepan dangdos bade nyambut salaki uih damel ieu mah salaki balik gawe ibu buuk ruwag reuwig make daster anu 30.000-an beli jeung nganyuk teh eta teh yang salakina nepi teh ka bumi assalamualaikum dibuka teh pantokan ka maca ayat kursi Allahu la ilaha illallah qayyum segala ningali duri gua mah eta putih ayeuna mah sambut salaki uih damel teh sambut ibu jam 4 beres salat asar dangdos make lipstik nu ines teh gini make bedak Wardah aya Pons aya Pons Garnier aya Emina aya Haslin ah murah 5.000-an ibu dangdos heula make lipstik make sifat make bedak ku budakna di Bandungan ibu keur dandan budakna ningalikeun mak rek ka mana cicing teh mata dek ngajemput si bapak nah emang si bapak di mana di bandara cek ibu teh maknya di sawah make kapal cicing ujang tong ngaganggu ieu teh mak keur dandan dek nyambut si bapak ieu meunang ngaji ti Neng Nais ibu dangdos saparantosna dangdos ibu saparantosna dangdos kitu teras dongkap teh salaki dugi ka bumi assalamualaikum dibuka panto waalaikumsalam ngahuleng salakina euceuk bari nyarios baiti jannati rumahku syurgaku Masya Allah Gusti tadi di Padamelan sapapanjang jalan jagalah istri jangan kau sakiti tangisnya istri tangisnya bidadari keprokan heula atuh kurame nya ngaji jeung budak TK mah ieu mah taman anak-anak itu mah taman kadaluarsa sakali deui ibu jagalah istri jangan kau sakiti tangisnya istri tangisnya jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi kalau suami sedang pusing ibu-ibu jangan rungsing mending buka kutang jeung samping asangkeun bujur jeung kumaha ieu teh teu kompak ece ah cing kompak atuh siap kaluarkeun sorana siap sakali deui jagalah istri jangan kau sakiti tangisnya istri tangisnya jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya kalau suami sedang pusing ibu-ibu jangan rungsing mending buka kutang jeung samping asangkeun bujur jeung ibu bade kitu lamun kitu mah salaki nu asal ngambek ge moal jadi ngambek kalau ka ditangkep nu aya betul bu bade dipraktekeun moal bade dipraktekeun moal aja baelah kumaha handinya bae ieu zaman geus guling bukti ayeuna loba maling selak ping-ping
khususna ka istri-istri kiwari loba bukti di zaman kiwari loba maling liang celi entong yang kai beruleuh teuing yang kai bade kuatkeun iman bade kuatkeun iman eta nu kadua pesan ti Nais kuatkeun iman. Pesan nu kadua aya hubunganna jeung anu katilu. Naon pesan nu katilu? Carilah ilmu agama dengan rajin ngaos. Carilah ilmu agama dengan rajin ngaji. Ibu hoyong hirup barokah. Hoyong hirup barokah. Deketan para ulama, para kiai. Sabab bukti zaman kiwari Kang loba nu jauh jeung ulama, loba nu jauh jeung kiai. Komo barudak tah. Barudak zaman ayeuna jarauh jeung ulama jeung kiai. Betul. Jadi we ayeuna mah loba parabola, parawan jebol ti heula eta parawan. Eta parawan. Eta parawan. Nauzubillah min dzalik. Lain cenah ibu asli ieu mah. Zaman ayeuna mah Kang orang tua nalika budakna leungit barang diteangan ka itu ka dieu, tapi nalika budakna leungit moral jeung akhlak caricing wae. Betul. Nauzubillah summa nauzu. Matakan deketan para para ulama. Tujuan orang hidup di alam dunia teh jang ngaji supaya bisa ibadah. Sok Bu abdi bade naros, ari monyet sok tuang tara, sok minum tara, sok tara ngaji oge, zakat oge, puasa oge, eta teh tong bade ninggal ka abdi. Hartos itu ya? Hartos Bu. Tujuan orang teh pikeun ngaji. Hayu urang babarengan nyiar ilmu kawajiban tong sok pabobosenan ngarasetan ngajauhan bener. Cik atuh bantuan abdi nu nyanyi ibu bapak sadayana jawabna siap. Jawabna bener. Tah siap. Sakali deui siap. Hayu urang babarengan acan sadayana bakat. Lamun geus akhir kakarek bener kitu. Hayu urang babarengan acan bener. Ibu pepatahan gerak budak teh. Engke dina akhir nya contohan Bu. Hayu urang babarengan nyiar ilmu kawajiban tong sok pabobosenan ngarasetan ngajauhan. Nah gitu udah kahartos. Sakali deui. Hayu urang babarengan nyiar ilmu kawajiban tong sok pabobosenan ngarasetan ngajauhan. Nyiar ilmu memang wegah nu nyamper dianggap semah alesan badan tegenah dapugu ge memang wegah. Ngalulus mimiti geuring meusan lila mah nembahan badan panas jeung tirisan dapugu ucap sorangan. Datang ibu bade ngaraji bade